ah ya ku tukang ojek diturunkan di dia ka mana itu baheula mah da terminal. Duh ya imana si Umi Abi di mananya? Aduh ya jauh-jauh ti Kuningan. Ku Delman ya teh pugu geda adalah mobil ongkosna mahal ya teh. Ugan be kapanggi da baheula mah terminal ya teh. Tapi geuning ayeuna jadi leuweung kieu nya. Ah sugan be ka ditu ah. Urang lempang. Atuh si Abah atuh tega heeh ngaglurkeun pamajikan titah gawe ka Tasik ya teh puguhan dah lamun teu kitu da moal bisa ngadapahan budak sari kieu mah hugan be kapanggih nyawa bumina si Umi sareng si Abi diuk bae heula sugan ieu ut ya wa angkot, wa tukang ojeknya dah. Carangkeul, carape, Gusti ya. Ya, karunya inget bae ka si Abah. Bah, ya. Mimi Catherine di Tasik ayeuna mah. Lumayan bangsa lumayan keur boga duit nih dan gocengeun mah sama ieu jalan nyangkana ieu terminal keneh meureun baik peot-peot oge lumayan lah yang penting duit mah nah atuh hurung bakat guru was mangsa yuk bade ka mana cuk Kayak pugu ya teh bade ka ieu saderet tapi ya geuning diturunkeun di dieu ku tukang ojek Bapak. Saha ojekna? Si Dodo. Si Dodo. Teu bener si Dodo mah. Oh, ari kitu. Ari si Ece teh orang mana? Abdi teh aslina mah ti Kuningan, Bapak ieu bade damel di Umi Abi. Umi Abi? Nuhun. Apal atuh Umi Abi mah? Leres. Ih, terkenal atuh. Abdi ngantosan di aya 2 jam saparapat. 2 jam saparapat. Terkenal si Umi Abi mah tina masalah makanan. Oh, manya. Arek ngilu. Biasa diantarkeun sabaraha ongkosna tapi teu. Cik Ece boga di sabaraha? Tinggal 5.000 deui. 5.000 deui. Lah geus minta 2.000 perak lah bisa kamahalan mah. Aduh naha jadi 2.000 soleh. Tukang ojek leres. Daripada 5.000 mah. Mana tuh? Butuh dibayarnya. Teu butuh 5.000 mah butuhna 2.000. Atuh ke di pulanganku. Siap kan. Oke, di pulangan 7.000 ku Mang. Sok naik. Naik heulanya. Agawat naik. Kakarek kenal ge. 2.000. Ke dibayar mun geus. Siap lah. Sok naik. Nah, atuh sing tiguling. Sok atuh. Naik. Nah, ngurungkeun. Aing ngurungkeun kumaha? Heunya sok atuh ih. Ayo. Kamana? Nah, turun naik. Aduh, ka Umi Abi. Ari ayeuna ngurungkeun kumaha? Dikecos. Dikecos. Kitunya tukang ojek di dia mah Ampura. Aduh, hese anyar ieu teh. Oh, gitu. Keula Ece teh sangarana? Abdi mah Catherine. Cek Catherine. Siap naik Cek Catherine. Lah, ka mana? Bade ka Umi Abi. Siap. Diantar tapi ka hareupeuna. Siap, Cek. Siap, Cek. Sok. Naik, Cek.
bensin. Kumaha sih sebagai sore ieu teh aya wae nya. Aku lain bensinan heula tadi teh man. Kapura tuh. Beak bensinna. Aing mah aya bensin kudu kumaha atuh. Sok we anu boga motorna dorong. Ya nah atuh kan boga motorna mah di dinya. Oh, kuring. Kumaha ngadorong aja. Atuh tinggal didorong begitu. Sok atuh. Atuh mah nawan ieu mun diguling motorna. Maju moal. Maju sok. Dorong we. Tapi ceu anggar 2000 nya. Sok. Sok. Ceu. Tak bisa, Ceu. Kumaha ieu kunci. Alik atuh ke saya ceu beja atuh ka saya. Sok, Ceu, dorong, Ceu. Sok didorong ya aya parelen eusian heula nya bensinna tukang ojek teh teu balik ieu mah. Ai suka teh bakal nyampe, Ceu, da teh jauh atuh imana teh. Jauh kene ieu bumina. Wah, sakedeung 2 jam deui, Ceu. Oh, kitunya. Ceu dorong. Oh, didorong. Aduh, Ceu capek, Ceu. Aduh, di mana bumina ya? Iya, Ceu. Eta araya teh nya. Buka. Sok, Ceu, 2000 heula, Ceu. Aduh, 2000 heula nya. Manya atuh nuhun. Mana, Ceu? Nyerita mah tuh, Ceu. Yo, bisa wajah kok. Ceu. Ayo, dadah, Ceu. Jadi kemarin di dinya nya bagus soleh. Atuh, Ceu ngadorong. Alhamdulillah tuh. Oh, Ceu dadah. Sok. Ya bumina laras. Ya, Laras. Umi Abi. Laras. Assalamualaikum. Ya teh. Masih salah bae coba ya. Aduh alhamdulillah diberi duit 50 eta ke tukang ojek meuli soleh. Assalamualaikum. 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 Emang ya teh? Saya. Larasnya bumina. Umi sareng Abi. Ayo. Catherine. Ceu keket. Nuhun. Aduh. Sahanya. Hilang. Apa? Ih, mana kita ya laras. Mana kau betul? Pas pami. Ini menigulis bisa. Nah, kakinya. Iya, kaki. Masuk ke senjata tuh. Banyak kali keluar. Ayo masuk ke dalam. Banyak kali keluar. Ayo masuk ke dalam. Ajaan. Aduh, Ari, cek Catherine teh sabaraha tahun tepangi jeung Umi teh. Aya kana 27 tahun mah. 27 tahun. Ya Allah, sudah taruh ratus tahun. Ih, itu kumaha mun parangling mun asa peot wae umi mah. Bukti bahasa lagi Umi mah peot, tapi duit mah kandel. Kandel ih, mau tuh percaten kieu kana tangan Catherine ka dieu teh istilahna bade nu ya pada melang. Pada melangaun atuh. Naon wae atuh nu penting mah halal. Ya, Umi mah beunghar. Mobil 7 bana oge kotak sadaya. Ya, di mana disimpen gini Tuh aya di ditu dina kotak leutik mobil 7 teh mobilan bisa. meureun eta mah. Momok di. Ye, boga ingon-ingon anu haita geuning baheula. Baheula urang teh zaman sakola baheula nya. Ke zaman nan STM. STM baheula teh geuning anu ngadorong mobil teh saha? Pendidinya. Tapi kita apa? Umi oge Sahanya. banget teh. Baheula dengan si Abah teh baheula kan kabogoh eceu. Si Abi atuh mah ayeuna mah. Kan eta ka mana si Abina?
si abi teh keur punung. Kunaon? Dibere duit 200 juta. Hayang minta 10 juta. Iya. Oh, kubu. Teu ngarti. Para sehat tuh. Pasti apa datina duit. Teu datina duit nya ucup. Ari ucup ini kangen pisan ucup. Aing masa Yo, alhamdulillah bisa kapan ieu tanya. teh capek kumaha silsilah ti itu ka dieu teh kumaha tuh. Lamun dicaritakeun mamotak sedih. Heeh. Ku si Abah diusir, lain diusir kita gawe atuh da geus kolot si Abah nanya. Heeh. Kepaksa bae ka Tasik jatuh teh ongkos nang unjam-unjam. Pinjam kaca uas keco tah. Oh si Mas Keco. Anak kene. Aya kene alhamdulillah umurna panjang. Panjang 1 meter umurna. 700 meter. 700 meter. Aduh, ari buntu nama si kene make cos teh. Masih kene. Sabaraha meter? 2 meter saparakat. Ya Allah. Alhamdulillah bisa kapan jeung Umi nya. Syukur atuh heug atuh kitu mah ieu. Nang hanjakal we si Abina Eueuh keur punungnya tapugu. Hayang duit 10 juta dibere 300 juta ngambak geura ieu. Amit. Ih, aing mah kumaha ari geus kieu alhamdulillah. Ya kumaha bisa gawe teh di dieu. Kieu nya pangiteu jeung tukang ojek mana-mana. Keuceuk mah kenalkeun sadaya oge. Keuceuk mah kan jelema beunghar. Jelema beunghar. Atuh kan tadi geus bejakeun Nah. mobil 7 ngan pedah bana ieu sagitiga jeung anu marapat bana teh. Nu baru weuleut. Baru gini jam masuk ieu cai-cai acat. Angke deui cai ke heula urang ngobrol heula. Pokona mah cai mah loba kieu cek kedin. Nangin jeung eta sedih barang anjuk ka terminal ka Ceurik atuh ceurik. mana. Kudu ceurik atuh. Nah, atuh dah hese ceurik mah urang mah geus tabah geus kuat. Geus beak Geus nya. beak ceurik mah ti menamo tina mobil mula. Palingan kamari nu diperet teh cenah nya. Sabaraha poe ti kuningan ka dieu teh? 3 poe setengah. 3 poe setengah. Suka teh make parapat. Yo, heuk arek dibere cai ku Umi. Umi mah loba. Umi mah jelema beunghar. Sasatoan ge bararandang ge bejakeun ka ieu sasatoan teh mau. Oh, eta mah tuh lain ieu, lain hewan mamalia tuh mah. Eta mah mamalia. Mamalianya. Mau terus gajah. Mana nyakal gajah teh enak teh. Kunaon? Sukuna 8. Atuh jadi sarung gajah putih. Gajah. Ya, ini menjadi hidang manis Umi teh. Iya, atuh Mbak Umi mah bakat ku beunghar oge atuh perawatan. Kali-kali ka salon, make areng ka salon. Salon si Abah geus boga duit mah. Menang salah kita nu kolot. Tuh, Catherine mah. Ye, Cek Catherine. Yos kolot ke, yang penting mah kieu. Boro-boro ngalih. Ngalai. Aduh ya Allah, kadiri atau tuh kana panto teh pas assalamualaikum jebet. Kudu nama dikitukeun. Gagal tuh, ini kangen nyakeun aya nama eceuk mah. Di dieu we gawe nya. Sagawe-gawe nya alhamdulillah. Hayang sabaraha sabulan teh sok ku eceuk ditamu. Hayang sabaraha. Nya hari Catherine mah minta nu gede-gede. Nya paling 15 juta. Atuh duit 15 juta mah atuh hese. Ih, kekarangan. Aduh, aing sadaya kumaha 15 juta teh. Sakitu tah. Sakitu. Aing keun gampang. Asal we Jumat we siap-siap lilin ceket. Ada ngegik. Si Umi bisa Kan wae. aya nama kieu. Cicinnya di Kabupaten Tasik gawe di Umi keur si abi make ge balik dah duit mah. Pokona mah Keur di Dungora bau. babakeun bae di Dungora oge da anger ku duit mah balik si abi mah pokona mah. Aya nama kieu nya Cek Catherine balong loga. Ieu Umi teh beunghar. Ya cai pokona wah cai mah loba pokona mau cai hujan mah pokona mah nge cai hujan mah loba pokona ayeuna ga mun hayang nginum keun
nya ku Umi teh bere cai. Heeh. Pokona cai geus ya. Can minum di mimiti kana naik kana mobil can minum candahan. Can minum candar. Paingan ieu kulit jadi krepek kieu. Bubuhan oge. Sakitu barat teh geulis. Geulis satu bintangna. Siga Mas Dona. Pokona mah ayeuna mah hayang daharna naon. Ulah nu ulah nu Yang dahar naon. ulah nu non anu alus-alus Naon didengekeun ku ayam geprek hayang geprek. Pokona mah keun peuting daharna urang mau. ayam mau terbalik aing buka babaturan teh Bahkan beungar pokona sok di kabeh. baheula adatna teh teh euy adatna teh tinggi hati eta si Umi teh Kumaha si Umi mah teh balagi ti kasebeleun. Pokona mah beunghar, pokona mah Umi pokona mah sapatu oge tina emas. Merekna. Aya angar we tina kulit buaya cenah. kulit buaya aya di ngomong beri cai Arek dibere tapi cenah yeuh ayeuna teh zaman corona. Si Ece Catherine teh saacan minum teh kudu make masker. udah di masker Yeuh, cara ngambil masker anu saeta kieu nya Cek Catherine. Ya tadi bukakeun heula. Supados kan teh kudu sesuai dengan protokol saacan minum teh. Atuh da Umi ge alim kudu katrakuna mah diisolasi heula. isolasi pun geus di sabaraha kali Diisolasi bahan maksudna teh. Tah tuh, ya orang bere heula masker ieu teh nya engke dibere. Ya Allah, tah masker teh kudu mata mau bisa aduh, ampura. Ayo tah, iya ke masker. Cek make masker. Tuh, rada rariet, ada harares ieu teh. Ieu make masker langsung ngawacainya. Da pokona bakat kolega, euceul mah lamun arek ka dapur teh 8 jam mata tungguan heueuh. Bakat pabrik meureun 8 jam teh kan jelema siga ka pabrik kan mah beungar. Heeh nya dagoan heula nya euceul. Catherine. Bakat kalau bacai orang bere ya. Aduh, ya. ya tidak teh Umi sidang mere minum ka empe Isi halu cedik. keling eta